Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abdi Atara Kadevarda dari kelas 10 tilu. Abdi akan mendongeng kue jahe. Hiji poe hiji awewe bebel nyieun jajan roti jahe nikmat jeung sungut watering. Manehna nempatkeun eta dina sil jendela pikeun niskeun tapi jajan kue jahe ngadadak hirup tur loncat kaluar tina jendela. Kue jahe mimiti kabur ti awewe kolot leulumpat ngaliwitan rupa satu kayaning sapi kuda komo walungan tiap sasatuan nyoba newak kue jahe. Kue jahe ngomong, "Anjeun moal nyekel kuring." Tapi nalika jajan kue jahe ngaliwatan rubah licik. Rubah ngomong, "Kuring ge nyekel anjeun." Si rubah miwarang kue jahe luncat ka dinya. Bari luncat, si rubah nowak terus di dahar.